li'annal amakina tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim, lantaran tempat jadi tambah mulya, jadi mulya ku ayana arifin, jadi sengit ku ayana hadir arifin. Lamun hiji masjid didatangan ku waliullah bakal beda sinar masjidna. Lamun eta majlis didatangan ku waliullah bakal beda eta majlis. Imah didatangan ku waliullah bakal beda eta imah. Sebab naon ditutur-tutur ku malaikat ketika nyana datang ka imah, kadinya datang ka imah malaikat, waduh di imah eta teh sing suliwar. Sing suliwar teh tak tambah mulia imah didatangan ku waliullah, imah didatangan gitu majlis didatangan ku wali Allah bakal beda teh tempat eta, majlis eta, masjid eta, imah eta beda lantaran pandangannya na sarua bae arpah bae. Itrati wa biya libadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dzawi rahimi. Wadah eta nuturkeun kana nu diwadahanana dina mulyana. Sehebat wadah ai nu diwadahana nu hina mahina bae. Sakumaha kamari kurung manuk tina jati, manukna manuk gareja. Sengsarikeun ku batur bagusan keneh ka kurung ieu mah euy. Aya kurung tina kirai lah butut tapi manukna manuk pancawarna. Mantep. Imahna gedong agreng miliaran tapi barang keluar petot jelomana. Tertarik kabeh ge. Lah ngan imah doa. Tapi imahna RRSS. Kamarna ge nyengkleh, barang keluar masyaallah mahadza basaro. Ieu mah lain jelema budak ku gelis-gelis teuing. Aing dibere senyum nyeblak hate. Panah aspara nancep ka jantung aing. Pang nyabut kana. Oh nu bisa nyabut iwal tinyana dewe nu nyabut ge. Aduh budak aing. Teu bisa hees aing keur peuting. Kunaon emang nyeri huntu. Gusti Allah. Tuh, wadah masa pira wadah. Aya inopa herang jasa barang kaluar awewe di jero inopa hideung. Lah, inopa hideung. Ngeusiana tersep aing mah. Aya nu naik 08 brek. Wah, klaksona ge parem. Dak lawangna ge geus eueuh relan. Geus teu bisa ditutupeun. Ai kaluar masya Allah. Gusti Allah, bintang film internasional. Ya Allah, ieu mah pohara jasa. Geus teu kadeuleu tah, angkot teu kadeuleu. Teu kadeuleu, nu kadeuleu adalah bibirnya. Bibirnya yang merah, waduh. Teh jadi kumaha nu diwadahanana? Kumaha nu diwadahanana? Awak kurang di bagusan make Samarenda, make bagus, pakai baju nu luar biasa. Wah, jutaan tapi di jerona pinuh ku hasud. Galbuna ruhna acak-acakan lah atuh paling ya orang betah jeung nyana saminggu 2 minggu kadituna teu betah kunaon hasud melulu tapi orang babarengan jeung jelema duh sampingna ge tilok diistrika boro-boro Samarenda menang meuli tas dibeli dipake terus diseuseuh eta ku sebab teu diistrika kosper bae nikal tapi masya Allah hatina bening hatina bersih nikmat babarengan jeung nyana urang babarengan jeung nyana begitu naik urang teu boga duit tenang dibayaran ceuk waduh ngeunaheun jas urang lapar asup ka restorankeun we tong ulah dipake duit teh mah duit ieu bae ya Allah ya Rabbi meunang aya kauntungan dibere jelema teh nu mere 500.000 tajang maneh bae kula moal tinggal catet bae ge sabaraha beakna
bersih ngeunaheun Gusti. Orang boga pemajikan gelis tetapi ya hayang itu hayang udah kemenang lambat balik geus kokopra kunyana geus dicekelan bae. Aduh geus nyeri awak urang geus kuru jasa mikiran pemajikan bae ditinggalkeun ke saya anak jeung geus teu manggih deui kos kitu. Tapi makan hati luar biasa. Gelis ge teh zahirna doang. Tapi orang boga pemajikan teu sabaraha tapi ka urang ngeunaheun jasa. Kakadeng mingguan aya mah ongkosna aya ieu bisi kurang ya ongkosna ieu. Ngan balik pangmarikeun BH. Sial liko jasa tama. Nya jore nya bakar. Aduh. Nginahin ka urang teu boga pemajikan senang hate. Aya bae di lembur aya nu moal tahlilan gitu, moal paruh ya geus kajen teu moal ngabejaan bae pan nginahin tah. Sakalina ngariung balik emang teu berkat kan teu berkat tinggal lah berkat ieu cek nu penting makakan we balik. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Teu perlu berkat kula nu penting kakak jeung nu dihandapna aya keneh tahu. Karena hati nginahin jasa pendeta nikmat jasa tuh esina esi jerona. Ya Allah ya Rabbi orang boga guru kiai minggu datang di ongkosan sebulan deui datang di ongkosan deui di 3 bulan datang deui di ongkosan cak santrina ieu mah garong lain guru ieu mah ti sono datang ka teu sono datang ka greget orang batinna du dunya teh teu karasa teh kos kitu. Tapi lamun datang ngadoakeun geus dibere teh jang di dieu bae jang ngabangun pondokkeun bae mama ulah di pikiran anjeun bae lah geus henteu ieu mah teu kudu pinuhan bae mobil teu kudu. Jadi ngeunaheun berarti bener-bener ngadoakeun ikhlas sono engke ge murid ge ka urang teh batinna eueuh nu dipake kahayang di murid nu aya di leungeun murid dunya nu aya di murid teh dipake kabita ku guru atuh sono wae tah eta teh kos kitu hijab teh loba nu barisa ngaji haju ka belah dieuna ai silaturahmi mah mangga asal ulah aya kahayang di luar silaturahmi bersih hati guru mentak diangkat jadi wali hese teu kunaon eueuh nanaonan di jero hatena iwal tihayang li izharil haq hubbun nas li izharil haq wali ibadihim anil wasawis syaitaniyah ta teh hubbul khalqi wa ibanaun gitu ngaranna wa ibaduhum anil wasawis eta bae hiji teu hayana naon. Masyaallah nikmat eusi jadi kumaha eusina urang boga batu haju kotor teresep batu cincin bersih biasa digulak di kadar dage mah kristal blue sapphire gitu. Kurang lembur mah bilau sapphire dek blue dek bilau sabol kumaha sia bae atau emang siapa kaya honangan ka bilau doang atau bilau bae bilau sapir guys tete bening cacat resep hargana mahal hati urang lamun bersih jelema bakal raresepeun gitulah jadi manusia eta awak eta kerangka eta adalah wadah nu diwadahanana ruh eta awak zaman eta kumaha nu ngeusian zamanna kuari tempat kumaha nu ngeusian di eta tempat tah lamun kamari geus dijelaskeun ku Ki Musonif bahwa
Nu paling istimewa adalah tempat ma'arfah lantaran arfah teh ngandung sejarah taat ka Gusti Allah. Al-amkinah ta'lumu biqadri ma yaqa'u fiha. Tempat eta bisa luhur agung ku ukuran nu terjadi di eta tempat. Terjadi minat taat dipakai ibadah ka Gusti Allah. Kajabali arfah wal masajidis salasah. Mun urang salat di Masjidil Haram sarakaat dibayar 100.000. Urang maca tasbih hiji dibayar 100.000 tasbih. Urang maca Quran sakali tamat dibayar 100.000 kali tamat. Wah, luar biasa. Iyalah Masjidil Haram. Di Masjid Madinah dibayar 500, di Masjid Aqsa dibayar 100. Ieu tempat ngabogaan sejarah sehingga mulia menurut Allah. Aya kadar jangan muliakeunana sebab di tempat eta boga Baitullah. Di tempat itu aya Kangjeng Rasulullah. Di Masjidil Aqsa aya batu urut naik Kangjeng Nabi. Ngabogaan sejarah tempat eta mulia. Turun sumal masajidil baqiyah, masjid-masjid lain di urang ge bisa pakai itikaf. Di imah mah teu bisa itikaf tapi di masjid mah bisa. Urang di masjid mah bisa sholat tahiyatul masjid tapi di imah mah teu bisa tahiyatul kamar, teu bisa. Teu bisa. Eta masjid teh luar biasa agungna lantaran aya kadar taat wa zawaya. Termasuk zawiyah mushola majlis ta'lim wa khalawatil aulia jeung tempat nyepina para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dilestarikeun datang ka kuari tempat para wali Allah. Urang ka Pamijahan aya guhana, urang ka Demak aya masjidna. Hayu bae urang ka dieu ka Banten, ulu kesultanan luar biasa komo nyaho sejarah mah. Loba jasa nu laleungit kuari ge asup ka masjid. Leungit loba jasa nu 3 poe nu saminggu kuari ge. Sing hade tadi Masjid Banten teh. Nah sebab naon ayat tempat kholwah Sultan Aulia ya nek Syekh kitu ka Kangjeng Maulana Hasanuddin. Kitu gene di Maulana Yusuf ayat tempat kholwah ayat tempat kholwah nu kuari masih keneh diabadikeun di Kulon. Dirahasiakeun teh mah hampir jelema kabeh kadinya aya guha leutik. Mun orang asup kadinya tanpa make cara na ieu bila jarang anu kaluar deui dicaplok buaya. Ieu buayana aya buaya putih aya buaya hideung. Aya nu di darat mah buaya darat teh lain deui. Nah ieu buaya tah eta tempat kholwah. Tempat kholwah na para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jeung lian-lian ti eta. Eta teh nyaritakeun pangmulyana arfah sebab didinya lah malaikat tarurun. Bersejarah ketika Siti Hawa, ibu Hawa jeung Kangjeng Nabi Adam didinya papanggi amprok. Kemudian datang ka dieuna asal cicing di arfah geus dihampura dosa. Pohara jasa Allah menghargai arfah. Setiap jelema nu datang ka arfah usim haji das pokona mah dihampura dosa. Ulah ngomong kumaha-kumaha asal datang ke arfah niat hajiat ihram atuh geus dihampura bae geus dosa. Eta agungna arfah eta. Masyaallah. Sebab naon? Boro-boro Allah malaikat dikerahkeun poean arfah mah supaya mandang kabeh ka jelema nu aya di arfah. Abeh malaikat nempokeun bae. Wow, yo itu Dedi itu. Lelempangan bae teh budak di arfah ngaroko deui cek malaikat. Kadeuleut ku malaikat. Ya Allah. Ku agung-agungna arfah. Ku agung-agungna gunung arfah sehingga urang nu di luar arfah. Urang nu di luar arfah disunahkeun nyaruaan ke kanu di arfah. Hiji urang sunah ulah menyisiran. Sanajan di dieu. 2 ulah motongan kuku lantaran menghargai nu di arfah. Nomor 3 urang teh disunahkeun taqarrub ka Gusti Allah mun di ditu mah ku cara tersendiri di urang puasa poean arfah. Ulah teh urang teh kudu nyarupan we.
kemudian urang nadi dia kudu takarrub tadarruk ka Gusti Allah sakumaha nu keur di arpah bae menghargai nu di arpah urang sunah nuturkeun sakumaha nu keur di arpah eta teh sunah teh urang itu urang tak mulia jasa teh arpah mulia jasa teh arpah nah cek arifin wa indal arifin al amakinu kulluha arpatu tempat di mana bae sarua jeung arpah bae cek ahli marifat di Cilongok sarua jeung arpah di Pasar Kemis sarua jeung arpah di Cikupa sarua jeung arpah teh di Citra sarua jeung arpah teh di Citra Puri Jaya sarua al amakin kulluha arpah cek arifin nah li'annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim lantaran tempat jadi tambah mulia jadi mulia ku ayana arifin jadi sengit ku ayana hadir arifin lamun hiji masjid didatangan ku waliullah bakal beda sinar masjidna lamun eta majlis didatangan ku waliullah bakal beda eta majlis imah didatangan ku waliullah bakal beda eta imah sebab naon ditutur-tutur ku malaikat ketika nyana datang ka imah kadinya datang ka imah malaikat waduh di imah eta teh sing suliwar teh tak tambah mulia imah didatangan ku waliullah imah didatangan itu majlis didatangan ku wali Allah bakal beda teh tempat eta majlis eta masjid eta imah eta beda lantaran pandangannya na sarua bae arpah bae kok bisa kos kitu si wali lantaran nyana mah perasaanana jeung Allah bae urang bae urang di luar bulan Ramadan jeung di jero bulan Ramadan beda asa deukeut ka Gusti Allah ka kurungku Ramadan saha bae asa deukeut jeung Allah kuari saha bae ketika di arpah inget keur didelekeun ku Gusti Allah boga perasaan keur didelekeun ku Gusti Allah teh wali mah per detik jeung per menit kitu bae geus eueuh bedana wali mah beurang jeung peuting akur bae kemudian tempat di mana bae cak cenah arpah bae lantaran atuh suhudna hudurna jeung Gusti Allah nya mah selalu kitulah para wali Allah geus eueuh beda tempat teh jang urang mah ya beda jang urang mah tetep bae ga beda bae urang mah sebab urang mah kitu Mandalungan urang mah Mandalungan artina Mandalungan teh urang mah bunglon lemun keur katutupan kuno hejo jadi hejo katutupan urang mah kuno putih jadi putih katutupan kudu hideung jadi hideung bunglon ngaranna mun bahasa Jepang nama kameleon tak eta tah kos kitu teh jadi bunglon urang mah tah tak eta teh kumaha katutupanana bae ai wali mah teu deuk kumaha bae kitu bae nya mah urang mah lamun di Mekah kakara karasaan deukeut jeung Gusti Allah memang kitu boga sakitu ge geus bagus boga sakitu ge geus bagus 15 tempat anu istimewa di Masjidil Haram nomor kahiji di pas pisan Hajar Aswad eta mah geus moal aya tanding nomor kadua di Multazam nomor katilu di Hijir Ismail moal aya tanding kaopat di Makom Ibrahim moal aya tanding kalima di pas Rukun Yamani di Rukun Yamani teh malaikat wah loba jasa di mantak doana cek Kangjeng Nabi mun bisa jang di dunia jang di akhirat dipagahan ku Kangjeng Nabi ulah keluar dunia jeung akhirat mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab wabeh di Rukun Yamani mah eta bae doana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar malaikat amin 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 eta teh urang keur ngadoa teh urang ngaluring Rabbana atina fid dunya hasanah amin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban amin cak malaikat teh amin amin terus we ditutur-tutur lain hiji ribuan malaikat ngan kurang mah teu kadeuleu bae pernah lain pernah ratusan wali pernah neuleu hadirna para malaikat di samping Kangjeng nu nyaritakeun wali mah dibuktikeun neuleu wali-wali Allah teh di dinya teh mantak di Baitullah mah di Baitullah andai kata Indonesia Malaysia Turki Pakistan kabeh teu meunang asup ka Baitullah
dijaga perang tetep pinuh bae Baitullah malaikatna engke biswadin syatta ngarupa manusia nu beda-beda tetep pinuh bae di Baitullah mah ngan urang ulah sieun ku pinuh lantaran lain jelema kabeh okos dipuri lain jelema kabeh jurig teh sawaro lain jelema kabeh mantak urang teh kudu dadesekan hayang ka bait hayang ka Hajar Aswad teh ngadoa sing lempeng ka Gusti Allah sanggeusna ngadoa munajat terus Gusti abdi teh ti Indonesia jauh abdi teh hayang nyium Hajar Aswad ieu teh apan batu ti sorga Gusti sedengkeun ke Hajar Aswad teh lamun ku urang geus dicium atawa diistilaman engke teh bajana bakal ngagero-gerokeun pan di akhirat ayuhal hujaj ayuhan nas ayuhal basar engke cak Hajar Aswad teh ta'ali kadieu saha nu pernah nyium kula saha nu pernah ngadadahan kula saha nu pernah muteran ka ulah ieu bareng jeung kula ka sorga untung jasa nah urang tadarru ka Gusti Allah Gusti abdi makajen ku kumaha ge hayang dibere bisa nyium we ka Hajar Aswad teh sok mantengkeun milu urang teng engke aya pitulung teh kumaha lain jelema kabeh engke ge aya jelema ngageserkeun urang urang jelog bae aya di Baitullah aya di Hajar Aswad ieu loba jasa asal boga kayakinan jeung mentana ka Allah nu bener kios kitulah Hajar Aswad mah geus dirasakeun ku kula cek kula teh ieu hese amat hayang ka multazam Gusti multazam teh nu Gusti abdi nu Gusti manusia nu ieu di dieu geja nu Gusti ieu mah abdi mah hayang sakali becak teh hayang nempelkeun awak ka multazam ja ieu teh nu Gusti kabeh ge Gusti mah maha kawasa kunaon tuh aya nu ngadorong di terus we geus teu boga kahayang ku kumaha ieu mah kumaha datangna we eta jelema nu dihareup jangkung gede teh eta jangkung gede jelema nya ti mana meureun datangna nyana keur kieu bae eta neuleuh ka tukang ka dieu atuh kula ditarik ku nyana jadi aya di beuteng nyana eta kieu masyaallah model jasa haji bareng neuleuh ka dieu ka Baitullah ja ieu mah deukeut jasa ka Hajar Aswad ja deukeut jasa ka Hajar Aswad mun ka dinya bisa digeserkeun ku nyana ngan ceuk hate pan lain keur tawaf dipundurkeun deui ku nyana eta lamun urang inget kejadian kos kitu pan aneh haju geus beres terus urang keluar ai si tadi jelema mana eueuh subhanallah tak etalah nu kos kitu hararese di Baitullah mah teu kudu desek-desekan asal urang beneran ka Gusti Allah ujianana engke anu malaikat kabeh di dinya nu pinuh teh lain jelema kabeh lain jelema malaikat biswarin syatta nah nu mata kurang ngadoa teh ya lamun bisa mah di dinya unggal juru rukun Hajar Aswad rukun Iraqi rukun Syami rukun Yamani pas pelebah juru-juruna bae ngadoa teh ngadoana teh di juru miti di lempengan Hajar Aswad pinuh ka tukang urangna ka tukang asal lempeng mah jeung Hajar Aswad di dinya lah malaikat rajana malaikat Jibril keur leuleukeun waduh si Peri keur ngadoa didengekeun ku nyana hayang naon ieu jana hayang naon coba hayang naon zawidni zaujatan yang delok cek jalan kadege ku jana diusulkeun ka Gusti Allah Gusti ya kitu ngadoana bere cek Gusti Allah bere bener bae begitu datang ke Indonesia Masya Allah aya nini umur 60 tahun bode jasa salah kita pak hayangin kanyana jadi doa teh ulah sembarangan terus karukun Iraqi karukun Syami lempengan juru teh lain lalagaan teh ka doa teh mana deui mizab teh kitu naon gara-garana pancuran emas eta teh selalu tidak emas di jeuna selalu tidak emas lain emas yono emas beneran eta engke diganti deui disimpen aya sejarahan dibangun sekian sampai sekian diganti deui sekian dana namu eta teh aya perpustakaan aya museum Baitullah khusus di Mekah teh anu urang hese mun dekadinya kecuali aya tanda tangan raja. Nah ieu museum timimiti batu datang ka dibangun aya kabeh museumna
jadi sembarangan eta teh teu bisa asup kadinya kuncina ge luar biasa sebab ieu mah sangat bersejarah tak eta teh mizab kemudian sekitar haram tak eta aya 15 tempat di Hijri Ismail ngan mun urang bisa asup ka jero Baitullah urang kudu ngaragap dada nya ge mulia Baitullah tapi pantes henteu awak kos urang asup ka Baitullah. Mantak Soeharto begitu asup ke Baitullah kiai nu nyarahun di Indonesia moal kebal umurna bener bae lengser can balik ka Indonesia geus lengser sebab naon teu pantes sagede Soeharto asup ka jero Baitullah di kos mayit ieu mayit teh mulia jasa ahli Allah urang keur hirupna teh tilok menyentuh manehanana ulah nyium ka mayit eta ulah ngaragap ka mayit eta sebabnya na teu maot geus urang keur hirupna ge teu wani ulah wani-wanianan tapi ketika urang wanoh ka manehanana urang wani kanyana ja biasa sok bergaul urang nyium sunah okos Kangjeng Nabi begitu wafat Sayyidina Abu Bakar mukakeun nyium Sayyidina Abu Bakar atuh emang mitohana sajaba mitohana pernah ngalahun Kangjeng Nabi di guha pernah babarengan hijrah ke Madinah dicium nu sejen ndek nyium disetop ku Sayyidina Abu Bakar keur hirupna wani henteu ka Kangjeng henteu ulah cukup bae ngadoakeun jadi teu sakabehna nyium ka Kangjeng Nabi disetop ku Sayyidina Abu Bakar ieu teu maot ahli Allah mah geus lamun teu maot ulah wani-wani tah ka mayit bae kos kitu komo ka Baitullah mata ke ulah dihayang-hayang ke Baitullah mah asup moal ongkoh potongan kos kieu ka Baitullah asal di luar rame urang tawaf nah ye jadi al amakin kulluha arpatu li annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim loba sahabat mandap-mandap ka Kangjeng Gusti Kangjeng sumping ka bumi abdi aya naon ku abdi dek di cirian tempat tilas cali Kangjeng ku abdi pake di alep berkah we Gusti mangga cek Kangjeng ke kaditu nya Kangjeng kaditu calikna di mana di cirian kumanehna kemudian salat tempat salatna geus teu menang ku saha ieu paranti aing bae cakna ieu urut Kangjeng Nabi dibere keberkahan luar biasa dengan cepatnya na teh tak bae kok ieu salat bisa jadi ngeunaheun kieu diurut Kangjeng Nabi diuk diurut Kangjeng Nabi salat cakna indah jasa salat asa kadeuleu bae Gusti Allah masyaallah atuh urang mah salat diurut bupati ya atuh nu kabayang korupsi tuh entah sih ada kita lain lalagaan ieu ye ulah sambarangan li annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim tapi dzalika qala syair sayun lahu wajabi kul waqatin lempang ka Gusti Allah tegesan neja ka Gusti Allah tiap cicing di hadapan Allah di lawang Allah eta teh qad adalah al pahijatin berbanding jeung 10 munggah haji sebab naon asa jeung Allah bae cicing di mana asa jeung Allah bae apan kamari geus diceritakeun wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir wa huwa Allah ta'al qahiru anu maha kawasa anu maha ngalindih ieu diuk urang dilindih ku Allah dipaksa ku Allah nangtung urang dilindih dipaksa ku Gusti Allah ieu sugih urang dipaksa ku Gusti Allah susah urang dipaksa ku Gusti Allah ieu teh lain nang urang kabeh ge nang Gusti Allah hirup sia dipaksa tita hirup gering sia dipaksa tita gering ku Gusti Allah sanajan urang teh jadi dokter atawa boga toko obat disebut apotik waya gering mah dipaksa ku Gusti Allah cager dipaksa ku Gusti Allah paeh siap paeh bae pertahankan coba paeh coba moal bisa paeh al qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir nu mantak tak urang lamun geus boga rasa jaka bae nang Allah ieu geus bae teh kudu kukumaha usulkeun ka Gusti Allah jaka bae nang Allah ieu nagara pinuh ku korupsi nang Allah atuh anu perlu disalakeun teu aya ai kos kitu mah atuh diantepkeun we masalah atau dia mah makin rusak nang Allah iya asa teu kaharti atuh emang siapa datang kadinya teu kaharti tuh kaharti urang lamun encan datang kana hakikat ulah waka berhakikat syariat heula urang mah kaditu mah moal kaharti ai kieu nang Allah kitu nang Allah mah tuh urang dik naon ngarapi-rapi tuh pan biasa bakal lakos gitu
bakal kos gitu tah. Urang mah kakarake datang ka syariat geus ngomong hakikat jeung ngomong syariat lain deui. Wayah syariat bae ulah waka berhakikat. Sebab naon? Sebab lu ngomong kos kitu bang geus teu perlu dahar asal maca subhanallah sabeuh. Urang mah mun maca subhanallah tambah lapar. Sepan urang mah ieu ngaji kakarake ditambah sakieu geus deuleuan jam bae. Besi teu kaburu ngantri cakin lah ya. Emang bersyariat atau syariat baik. Ieu keur carita bahasa hakikat kabeh ge nang Allah keur carita. Jadi urang lepaskeun dimensi syariat, urang kuari asup ka dimensi hakikat. Urang keur aya kuari di alam hakikat. Ja kabeh ge nang Allah sebab Allah teh al-qahiru fauqa ibadihi. Bisa henteu urang mempertahankeun sehat supaya ulah gering jatuh bisa. Bisa henteu urang mempertahankeun gering supaya ulah sehat jatuh bisa. Bisa henteu urang mempertahankeun hirup supaya ulah pae jamal bisa. Bisa henteu urang mempertahankeun sugih supaya ulah susah jamal bisa. Bisa henteu urang mempertahankeun susah supaya ulah sugih moal bisa. Cak hakikat mah jak kabeh ge meunang Allah. Urang kos kieu tanang Allah. Ieu urang teh hirup kos kieu dedeg pangadeg da meunang Allah. Apa pernah pesen baheula ka Gusti Allah henteu? Ketika orang ngaca Gusti Allahumma alhamdulillahirabbil alamin kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi ti Kangjeng Nabi. Allahumma Gusti sakumaha Gusti ngabaguskeun ka diri abdi, pangbaguskeun batin abdi, pangbaguskeun tata krama abdi, budi pekerti abdi. Sadar berarti menang Allah bagus tah. Ketika orang ngaca aya yang hideung amat ya. Oh hideung aja pengek deui. Beda jeung batur cak Allah teh isian nang pamere aing lain syukuran kunaon hideung-hideungan aya tah geus beda begitu orang ngaca ye pendek ya aing mah tapi suku gede suku bae nomor 45 aing mah oh tambah sakumaha naon atuh eta iki amat Allah nyieun ka aing nah bahaya geus bahaya tah iya hakikatna menang Allah jelema ibadah nang Allah jelema maksiat ge menang Allah cak ahli hakikat urang kuari ngomong di syariat moal akur tapi urang pindah heula ka hakikat bakal akur bae jaka bege nang Allah ieu nu mantak urang lamun berangkat ka Allah make usoli keneh bae moal jadi wali-wali naon sebab boga ngaku diri aya usolli fardhu zuhri salat kaula karena fardu zuhur moal jadi wali datang ke kiamat gitu. Naon sebab ngaku bahwa diri aya. Ai wali mah geus bisa ngaleungitkeun pengakuan diri aya. Eueuh nu aya mangan Allah. Hajo kumaha atuh teu usoli sasar sia. Jadi amin rais ya ka ditu. Kudu kumaha atuh? Eta mah usoli dibaca eta mah ngan sakadar tabaruk ti ulama tapi hate mah tetep Allah. Geus cenah mah manteng ka Gusti Allah. Allah teh al-qahiru fauqa ibadi nangtung aing nang Allah ngangkat leungeun aing menang Allah usoli aing ge lain di aku ku aing nang Allah sholli fardhu zuhri Allahu akbar nang Allah kabeh ge ngan eta mah keur carita teu meunang urang haju ngomong kos kitu Allah nang Allah tah Allahu akbar kabeh nang Allah ya nang Allah ya. Lain kitu aing hese ngomong na ye ku bayu hese ngomong na eta mah keur carita perasaan diomongkeun nu mantap moal anggeus-anggeus jaritakeun perasaan moal anggeus-anggeus tah mah perasaan meunang Allah lain kudu dihayalkeun ai kieu mah ngahayal ya nang Allah ya kade ya Allahu akbar tah ieu si dakep nang Allah ya aya be awewe liwat nang Allah tah nang Allah tah eta jadi pokok ada salat nang Allah ieu mal beres ya ieu mah rarasaan teh ya babarengan jeung Allah innallaha ma'ana teh ya karasa ku dirina naon kitu kana huwa aqrabu min hablil warid ya eta teh karasa jadi caritana ngaji rasa hakikat ngaranna geus lamun geus datang ka dinya kabeh ge asa nang Allah kulluha al amakin kulluha arfa naon sebab kabeh ge keur deukeut jeung Allah iraha bae di mana bae nu mantap nya mah salat ge teu ngatur henteu ngatur wali mah salat teh aya teu salat nya mah kieu bae teu salat nya mah mantap besi di lebur aya teu salat rantai tuh kos gitu iya kos gitu bae nya mah aja nama hayang ka Arfah bae bisa ngalengkah doang jadi Arfah ngalengkah doang ke Mekah wali mah
mual aya wali henteu bisaeun ka Mekah setiap Jumat. Dikudukeun wali mah mun endek dibere bisa unggal sajumah sakali ka Mekah. Wali mah kitu bae di pamana ge. Wali mah kitu bae nya nama bisa. Nya nama besi endek ka Mekah tok bae. Cenah dek muru salat Jumat ye bisa bae. Besi euweung ke imam urang di lembur eta keur ka Mekah. Sehingga eta ka kapangi di hotel. Terus gitu nyada teh ka Mekah teh deketnya saku Allah dibere ilmu toy dideketkeun tek ngalengkah da eta lah wali Allah teh asal geus diangkat jadi wali teh rupa-rupa aya wali rijalul ghaib aya wali nukoba nujaba ngoropa asoib aya wali abdal aya wali kitu autad aya wali muhtar aya wali imamani aya aktob keur carita rijalul ghaib jumlahna 70 sadunya teh rijalul ghaib 70 nya nama tilok boga tempat nya nama rijalul ghaib mah pipindahan pindah kayak mun geus kanyahoan kawaliana pindah rijalul ghaib ngaranna mantak bapak kolot kula kijahian eueuh tempatnya nama eueuh kuburanna kijahian kula boga emak ibu ngaranna kitu hajah nihaya boga abah boga bapak ngaranna Kiai Agrat teh boga bapak ngaranna Kijahian tak Kijahian teh kuburanana nya nama pas tengah peuting jam hiji dikumpulkan santri dikumpulkan pamajikan dihudangkeun jeung anak-anakna can baraleg kabeh aya naon ieu dihudangkeun deuleu coba ti luhur tepi ka handap dibuka bajuna andapan susu luhureun susu aya naon ka anakna aya anuan heueuh ieu geus nya geus ya abah mah endeu kaluar geus moal balik deui sing sabar sing coba bayangkeun tah anak jeung pamajikan ditinggalkeun tengah peuting gini abah deuk ka mana abah mah deuk menghadap Allah geus ulah loba omong santri ditinggalkeun trek bae kaluar hiji waktu aya nu kapanggih di Cirebon aya nu kapanggih di Banten aya cirina hiji dampal sukuna ieu nya nama gede hajur ada kajero gitu saeutik nomor kadua ieu luhureun susuna aya hunungan ta eta teh kos kitu teh di mana aya ta eta ta abah hese geus teu eueuh atuh bubar bae santri bubar bae anak atuh encan baraleg geus kitu bae ta eta teh diangkat rijalul ghaib kuatan teu urang mah kos kitu ke heulai urang itu cintaku apa sih berantar ka pamajikan malah deuk nyandung wah tuh boro-boro jadi rijalul ghaib eta teh boro-boro teh 70 sadunya teh jang penguat dunia eta kata puguh-tugur keur kalut-kalut kayaknya datang lamun aya izin ti Gusti Allah kitulah mantap ku urang sok disalaman assalamualaikum ya rijalul ghaib assalamualaikum ya nukoba ya nujaba ya uropa ya asaib nah lamun wali abdal aya 7 lantaran poe 7 wali autad aya 4 lantaran jihad teh aya 4 wali muhtar aya 3 lantaran ieu urang teh moal kaluar ti 3 imamani aya 2 masjid jeung magrib aya aktab kutub salilana sadunia ngan hiji diganti deui nah etalah dunia kawalian jelema-jelema nu geus kararitu teh ieu teh bisa ka Mekah salengkah ka Mekah salengkah coba eta tuh Ki Armin zarah ka Tuan Syabdul Qadir begitu zarah ka ditu cak penjagaana cikene mah cenah Buya Cidahu di dieu mun bahasa urang mah kan meureun harita mah bahasana meureun Jawa meureun itu mun bahasa Jawa na cikene naon aduh eta ceritanya na cikene mah geus beres geus ceritana je cek Abuya Armin aing naik kapal Abuya menteu pon pohara amat geus beres Abuya beres balik ka dieu nyana nyaritakeun kapanggih jeung Idameti Cilongok cenah di dituan seh jeuh nyana kapanggih teu bebeja keur di ditu nama eta teh kos kararitu amat ngomong taju ditanya pan muridna kapanggih jeung Abuya Dimyati muridna kapanggih di Baitullah kapanggih di Baitullah begitu datang ka dieu mama Buya kabar ieu teh kapanggih henteu sia salah meureun lain aing henteu nya mah teu ngaku
Ayah Haji Napi kapanggih jeung almarhum Abah Haji Napi kapanggih jeung Albah ngaranna Haji Napi mukimin di ditu kapanggih jeung Abah keur tawaf di dieu nyana turun ka dieu bebeja ai kiai teh harita ka Mekah jeung ka iraha ih berarti kan kapanggih itu muntas bohong sia lain aing beurang teu di aku urang mah lamun we kapanggih jeung watu aing teh oh eta aing urang mah nu lain jadi aing pan belon eta urang mah teh matak lain wali teh kos kitu teh nan wali asli mah teh aku ya nama ai urang mah nu teu ge di aku emang urang mah raja belon urang mah teu gara aku padahal mah nyana kapanggih ajak Haji Napi teh cek cenah jait teh kula atuh pan ngobrol cenah jeung Abah ka kula bebeja pan ngobrol pan cenah henteu iku mahal lalakonna ieu bebeja deui ka henteu apa mah henteu ka mana cek cenah teh kita abu ya teh lain hiji kapanggih jeung murida begitu ditanya ka bu salah dia mah aing teu ka mana geus bae ka ditu sia geus direkeun kapanggih ai urang mah lain kapanggih teh jeung aing hari tadi pengkolan teh ban sia ku aing eta heuh aing eta tolol jasa hayang diwali-wali burung masyaallah sakitu sok kadaharan duit bupati ge moal aya wali ngadaharan duit di pemerintah moal aya haram teh nisbat di wali mah moal bisa hiber geragak nya tuh ya Allah ya Rabbi ya ya kayak cerita wali anu daratang ke Mekah insyaallah ke urang sambung deui sebab ieu can anggeus wallahu a'lam.